Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha asyairu kisyair. Kana lafad innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi. Ieu teh baharna bahar kamil. Mutafa'ilun 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 innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani hawa nafsu yaqin hina martabatna ngalawan hawa eta babari ngalawana atawa ngalawan hawa eta babari ngalawana. Innal hawa saenyana hawa nafsu lahwal hawanu eta nyata kahinaan bi'ainihi kalawan meles kahinaanana itu hawa wasori'u kulli hawa jeung ari anu kalindih ku satiap hawa nafsu sori'u hawanin eta kalindih ku kahinaan wayasbiro jeung yen kudu sabar itu si tolib alal mihani kana pirang-pirang cocoba wal baliyati jeung pirang-pirang panca bahaya. Kila dicaritakeun naon khazainul muna lafad khazainul muna. Khazainul muna ari pirang-pirang gudangna kanugrahaan ala qanatiril mihani eta tetep luhureun pirang-pirang cocoba anu loba. Wa ansyadtu jeung geus ngadangdingkeun atawa ngaluarkeun syairan kaula. Wakila jeung dicaritakeun naon li Ali ibni Abi Thalibin syairan teh kagungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Amin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ieu teh baharna bahar towil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin. Inget moal menang ilmu angin ku genep perkara kabeh bakal diterangkeun pertela hiji-hijina. Dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Celakan jeung sungguh-sungguh sobar jeung boga bekelna
jeung guru anu nuduhkeun jeung sila lila zamana. Ala inget atau sing eling la tanalu moal menang anjeun al ilma kana ilmu illa bisittatin kajaba ku genep perkara. Saunbi bakal ngabejakeun kaula ka anjeun an majmu'iha tina kumpulanana itu sittah bibayanin kalawan pertela. Zakain tegesna kahiji cerdas, wahirosin jeung kadua nakasengsrem, wastibarin jeung katilu na gede kasobaran, wabulghatin jeung kaopat na bekel, wa irsyadi ustadzin jeung kagenep kalimana nuduhkeunana guru kana jalan anu bener, wa tuli zamanin jeung kagenepna lila zaman. Wa amma ikhtiyarus syariki jeung anapun ari milih babaturan fayan bagi maka eta penting naon ayyakhtaro yen milih itu si thalib al mujidda kajalma anu nya-nya wal wari'a jeung kajalma anu apik wa sahibat tab'i jeung kajalma anu ngabogaan watek al mustaqimi anu panceg itu tab'un wal mutafahhima jeung kajalma anu alus pahamna wa yafirro jeung yen kudu ngajauhan itu si thalib minal kaslani ti jalma anu kedul wal mu'at toli jeung kajalma anu atawa ti jalma anu nganggur wal miksari jeung kajalma anu beuki ngomong wal mufsidi jeung ka atawa ti jalma anu tukang ngaruksak wal fattani jeung ti jalma anu tukang fitnah. Kila dicaritakeun naon anil mar'i la tas'al wa asbir qarinahu syi'iran lafad anil mar'i ila akhirih. Ieu sami sareng anu alala tanalul ilma tadi baharna bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun anil mar'i la tas'al wa abasir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa innal qarina bil muqaroni yaqtadi muqaron berarti hiji jalma tong ditanya sing awas bae baturna sabab hiji babaturan jeung baturna teh ngahiji anil mar'i tina tingkahna hiji jalma latas al ulah nanyakeun anjeun wa absir jeung talingakeun ku anjeun qarinahu kababaturanana itu mar'un kawa mar'in fa innal qarina dasanyana anu ngarejeungan bil muqaroni kajalma anu direjeungan yaqtadi eta turut itu qarin
fa in kana ngahiji fa in kana na batik aya deui na ieu doman kenehnya fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana dza khairin gitu fa in kana dza khairin faqarin hutahtadi mun sobatna jalma goreng eta jalma pek anggangan mun sobatna jalma hade jeung eta jalma pek ngahiji fa in kana maka lamun bukti itu qorin dasyarrin eta anu ngabogaan pagawean goreng fajannib maka kudu ngajauhan anjeun hu ka itu qorin sur'atan kalawan gancang wa in kana jeung lamun bukti itu qorin da khairin eta nu ngabogaan pagawean alus faqorin maka kudu ngarejengan anjeun hu ka itu qorin tah tadi maka nampa pituduh anjeun wa ansyadtu jeung geus ngadangdingkeun atanapi geus ngaluarkeun syiiran kaula la tashabil kaslana fi halatihi la tashabil kaslana ieu mah baharna bahar nu tadi teh di luhur teh bahar kamil mutafa'ilun 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 la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi fasadin akhara yafsudu tong bareng jeung jalma nu kedul pamolahna loba nu soleh ruksak baturna adwal balidi ilal jalidi syari'atun kal jamri yud'u fir rimadi fayakhmadu kabeletan kunu celakan gancang tepakna lir areng hurung dina lebu gancang paremna la tashab ulah ngahijian anjeun al kaslana ka jalma nu kedul fi halatihi dina pirang-pirang tingkahna itu kaslan kam solihin mang pirang-pirang jalma anu soleh bifasadin akhara kusabab ruksakna anu sejen yapsudu eta ruksak itu soleh adwal balidi ari menularna jalma anu bodo bari kumprung ilal jalidi ka jalma nu cerdas tegesna kuat pemahamanana sari'atun eta nu gancang kal jamri sapertikeun areng anu hurung yudau anu diteundeun itu jamrun firrimadi dina lebu fayakhmadu maka pareum itu jamrun waqala jeung parantos ngadawuh saha nabiyyu kanjing nabi alaihi salatu wassalam kana lafad kullu mauludin ari satiap jalma anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun atawa dijurukeun itu kullu maulud ala fitratil islami netepan kana fitrah agama Islam
illa anna abawahu kajaba sanyana indung bapakna itu kulli maulud yuhawidani eta anu ngayahudikeun itu abawah hi ka itu kulla maulud wa yunassironi jeung nganasronikeun itu abawah hi ka itu kulli maulud atawa ka itu kulla maulud wa yumajjisani jeung ngamajusikeun itu abawe hi ka itu kulla maulud al hadisa kudu maca anjeun kana hadis yuqalu dicaritakeun fil hikmati dina kitab al hikmah punten sanes kitab fil hikmatil farisiyati dina kata-kata hikmah tegesna papatah anu bangsa Persi. Naon ya robadbad tarbuda azma robad. Ieu teh baharna romal fa'ilatun fa'ilatun fa'ulun fa'ilatun fa'ilatun fa'ulun ya robadbad tarbuda azma robad bihaqqi dzati baqallahu somad demi Allah nu merangan kanu goreng leuwih jahat batan rejeng orai ya robad ardata rasi wajahimi ya roniku kirona ya abi naimi nu bareng jeung nu goreng gigireun jahim nu bareng jeung nu goreng gigireun jahim bareng jeung nu hade menang surga naim ya robadbad ari babaturan atawa sobat anu goreng tarbuda azma robad eta leuwih goreng jeung leuwih madarat tinimbang orai peurahan bihaqqi dzati baqallahu demi hak dat Allah anu maha bersih as-somadu turdat anu diseja ku pangabutuh ya robad ari babaturan hijikeun atuh ya robad ardataro ari babaturan atawa sobat anu goreng ya robad ari babaturan atawa sobat anu goreng ardataro eta matak ngajerumuskeun itu robad to ya robad siwal jahimi kana neraka jahim ya roniku kirona ya roniku kudu sosobatan anjeun jeung jalma anu soleh kirona karena sok mawa ka anjeun ya abi naimin ka surga naim waqila jeung diucapkeun naon ing kunta tabghil ilma min ahlihi syiran deui
Iya guys, sami masih kene bahar romal. In kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi mun anjeun hayang nyaho ahli ilmu nyaksi atawa beja can katimu fa'tabiril ardo bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Alap contoh bumi kunga alap contoh bumi kungarana nganyahokeun jalma pek ilikan baturna. Ing kunta ilikan baturna. Lamun bukti anjeun tabaghi eta neangan anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlilna itu ilmu aw syahidan atawa eta anu nyaksi yukhbiru anu ngabejakeun itu syahid an ghaibin tina perkara anu samar fa'tabir maka kudu ngibaratkeun anjeun al ardo kana bumi bi asma'iha ku ngaran-ngaranna itu arodin wa tabir jeung kudu ngibaratkeun anjeun as-sahiba kahiji jalma bis sahibi ku babaturan nana. Kantun faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi cekap wallahu a'lam bissawab.